ninja karena perang Uhud didinya loba lah panglima teh Khalid bin Walid gitu aya saya dinamnya ge sarua itu para sahabat para rasidin sarua ngapanglimaan eta Kanjeng Rasul di mana Kanjeng Rasul di paling depan Kanjeng Rasul mah eta pemimpin kos gitu pemimpin eta asli karak mah di mana perang panghareupna lain perang dijagaan ku polisi lain ngaranna Hatim salianti Hatim al Asom ari ngaran Asom teh torek Asomun teh naon coba hah Asomun torek ari Asomun teh ngarumu mah Samiun atuh Samiun eta ngarumu sabalina tina Samiun eta Asomun Samiun teh ngarumu Asomun teh torek apakah si Hatim al Asom torek henteu ngan si Hatim al Asom teh gaduh gelar Asom teh kapungkur kasumpingan tamu cenah gitu eta si Hatim al Asom teh we nyaritakeun hiji masalah ka anjeunna teh terus dinas pas ngomongkeun hiji masalah teh teu sengaja eta si awewe teh hitut teu kakemot merenya hitutna teh gitu eta teh si awewe teh isineun ku sabab hitut teh kakemot eta si Hatim al Asom supaya nutupan kana kawirangna eta jelema eta si awewe teh kieu cika si Hatim al Asom teh cing rada tarik cenah nyariosna da kulama cenah kupingna kirang dangu cenah gitu mata teka kuping teh tadi nyariosna naon ge cenah kitu padahal mah jelas ngan supaya si awewe na teh isieun eta si Hatim al Asom nyarios kitu mata katurutan ku pun guru di mana keur ngaji isuk-isuk teh nya ngaji di nu kieu sedangkan tiis subuh ngaji di nu kieu tiis pan sok rembesnya karena beuteung teh beuh gitu ya isuk-isuk beuteung kosong di nu tiis gitu pan beuteung teh miis eta teh gitu miis bahasa di masuk aya nu hitut teh tah keur ngaji lamun nundutan kita ada itu nundutan malah hajakeun hitut da moal digogomakeun eta abah sugan nanggap kan hitut teh henteu cuek we ngaji terus ya sok kumaha tarikna eta itu teu ditanggap bab naon nutupan kana kaisin batur teh ibadah goer mah doh gitu eta teh batur boga kawirang kurang ditutupan eta kawirangna euy tah kitu teh ibadah goer mah da komo deui euy manehna hitut dan nu paling dipika era mah eta hinu hitut teh lain ku babaturanana geus biasa ku guruna biasana nu era teh ngan ku guru ditutupan ka isina pura-pura teu ngadenge kitu padahal mah kadenge nya hitut tarik gitu dan bisa lagi nu bari nundutan biasana eta matak mun ngaji teh ulah sok nundutan kan sok kumaha launa oge kita hitut mah sok kadang ceuli urang teh peka gitu nya hitut saya cenah ceuli jeung irung eta peka eta ceuli urang ngadenge hitut irung urang ngambeuk eta peka akan hitut mah ari kana hitut sorangan mah cuek tadi omong-omong gitu padahal mah alus lama ditutupan eta lain dina labah hitut tungkul sagala rupa misalkan nanti aya babaturan boga kawirang ka urang tutupan ku urang ka kawirangna ka isina gitu eta teh sarua jeung ibadah goer mah kitu tah si Hatim al Asom teh kitu tah si Hatim al Asom teh gaduh gelar Asomun teh gara-gara eta naon cenah saur Imam Ibnu Abi Hatim ieu beri anakna nya sabab Ibnu Abi Hatim naon cenah ana Jibril cenah kitu sanyanyana malaikat Jibril teh kantos nyarios lin nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saur ka malaikat Jibril teh ma buistu ila ahadin ahibba ilayya minka afala muallimuka du'aan cenah kitu ma buistu di mana-mana nganan ngutus kaula ila hadin ka hiji jelema ahibba anu leuwih mika cinta cenah kitu ilayya ka kaula minka tinimang ka anjeun afalau alimu kana hatinya cenah kitu anjeun duaan cenah kitu kana doa jadi kieu mun cek urang mah lamun teh mah aya hiji jelema cenah kitu anu naon tadi teh
Lamun teh mah cenah kita hiji jelema anu leuwih mika cinta ka malaikat Jibril tinimbang ka Kanjeng Rasul. Cek malaikat Jibril gitu nah teh nyaho gitu anu bakal dijawab doa teh saha teu meureun cik urang mah anu mustajab doa teh saha ku anjeun teh hiji jelema teh leuwih mika cinta kana ka malaikat Jibril tinimbang ka Kanjeng Rasul mun cik urang mah kitu. Laka pikeun anjeun lamu alim li ahadin qoblaka cenah kitu tad'ubi fir ragbati war rahbati. Qoblaka dina saacana anjeun teh tad'u cenah kitu ngadua fi bihi kalawan itu ahad teh fir ragbati war rahbati. Jadi lamun hiji jalma cenah kitu hayang leuwih mika cinta tinimbang ka Kanjeng ka Nabi Jibril ka Nabi deui ka malaikat Jibril tinimbang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh salah cenah euy. Kudu nyaho maneh teh ieun dina satiap doa ge tingali cenah ku anjeun cenah kitu. Qoblaka dina saacan ngadua oge sok aya lapan. Naon lapan teh gol kudu ngucap cenah anjeun teh ya nuras samawati wal ardi he cahyana pirang-pirang langit sareng cahyana pirang-pirang bumi. Sanu gaduh cahya pirang-pirang langit anu ngajadi lain nu gaduh anu ngajadi cahyana pirang-pirang langit jeung pirang-pirang bumi saha Kanjeng Rasul. Pan aya urang sok marhaba lain moncorong cahya bagusna nyangan ka sadayana sampai seluruh cahyana bulan jeung panon poena. Terus pan eta nu ngajanten cahyana teh pirang-pirang langit sareng bumi teh ibarat panon poe jeung bulan teh kitu eta teh. Saha teh Kanjeng Rasul. Lain malaikat Jibril. Pan baheula menta langit jeung bumi teh gelut teh. Langit jeung bumi teh gelut. Cek langit ka bumi. Oi dengekeun bumi di aing tingali cenah kitu. Tata surya cenah kitu ayana di aing. Ngaranna panon poe cenah kitu makhluk Allah nu paling gede jeung nu paling nu panas kitu nya. Nu paling gede jeung nu panas cenah kitu ayana di aing di langit. Nah gitu. Terus ganti cenah kitu ka peuting aya bulan nu sakitu indahna cenah kitu ti jauh dak bulan mah ti indah gitu. Ti kadeukeutan mah korodok cenah. Tah gitu cek langit teh cenah bintang tinggalin nu sakitu kerlap-kerlipna ayana di mana ayana di aing bumi. Di sia ayana naon? Di sia mah ayana ge jelema nu tukang ngancurkeun hungkul cenah kitu. Ceuk si langit ka bumi teh. Eta bumi ngadua ka Allah. Ya Allah cenah kitu kami teh kok kunaon cenah kitu ieu di kami di bumi eueuh sesuatu anu mantakna cenah kitu nu nyieun indah ka kami cenah kitu nu cicing di kami teh nu indah cenah kitu aya ge manusia nu tukang ngancurkeun hungkul cenah kitu bener teh manusia tukang ngancurkeun bener manusia mah tukang ngancurkeun di dinya diutus para nabi jeung rasul jeung para aulia jeung para ulama gitu. Tah eta jadi saimbang antara langit jeung bumi teh di bumi nah jadi bumi anu naik tah tingali cenah gitu. Sia mah ngan saukur panon poe, ngan saukur bulan, ngan saukur bintang cenah gitu jeung sajabana di kami mah aya cenah gitu. Aya rasul. Eta nu ngaranna panon poe aya di rasul cangna. Anu ngaranna bulan aya indahna di rasul, anu ngaranna bintang cenah kitu kerlap-kerlip aya di rasul mah. Di sia mah kudu gonta-ganti cenah kitu. Hayang ningali panon poe kudu nungguan beurang, lamun peuting teh mah hayang ningali bulan kudu peuting, lamun beurang teh mah. Kitu meureun. Tadi kami mah hayang ningali cenah kitu non anu serab tinggal ningali kana pamanteuna Kanjeng Rasul. Terus misalkan teh hayang ningali nu indah tinggal ditingali kurang akhlakna Kanjeng Rasul hayang ningali nu kerlap-kerlip tingali ku urang kahirupan Kanjeng Rasul teu kudu nungguan peuting teu kudu nungguan beurang cenah. Kami mah aya di Kanjeng Rasul kabeh. Ieu teh cak bumi teh. Bangga eta bumi euy kalinggihan ku Kanjeng Rasul matak tidinya. Terus si langit teh sarua pernah teh. Keun ya Allah cenah kitu eta nu eta Kanjeng Rasul teh cenah kitu linggihna di bumi kan kami mah hayang kaanjangan cenah kitu. Ku saha? Ku Kanjeng Rasul tidinya cenah kitu aya Nabi Isra jeung Mi'raj kitu di Mi'raj kan Kanjeng Rasul di mana? Di Masjidil Aqsa ka pan ari Isra Mi'raj.
Ari Isra mah meureun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ari Mi'raj mah ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha gitu eta. Tah naiklah Kanjeng Rasul teh naik buruk ti dinya teh. Hayang naon eta teh langit keur hayang kali kasumpingan ku Kanjeng Rasul hayang kaanjangan eta langit teh kitu. Beuh gitu dahsyat nanya eta langit ku sampai hayang kalinggihan ku Kanjeng Rasul. Matak bungah baheula malangit sampikeun ka Allah ngaduana ge kitu. Matak di mana-mana urang marhaba kudu bunga teh kitu. Itu tah. Hese baheula mah kitu. Sebab nah aja atuh dana mah da eueuh Kanjeng Rasul, sedangkan jika Kanjeng Rasul kitu di mana aya hiji perkumpulan anu keur marhaba, kami hadir di dinya cenah kitu. Di mana hiji jalma anu keur ngagungkeun ka kami hadir di dinya. Kitu cek Kanjeng Rasul eta. Asalkeun diniata pikeun ngagungkeun Kanjeng Rasul. Eta peristiwa Isra jeung Mi'raj teh meureun ngan saukur sapoe ngan saukur samal teu sapoe-sapoe nya ngan saukur sapenting mimpi ka subuh geus balik deui eta Kanjeng Rasul teh. Lamun teh mah dijugjug ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh cenah kitu eta teh jarak saminggueun cenah eta teh. Tapi ku Kanjeng Rasul cenah kitu ngan sapeuting bisa nyampe. Matak jelema teh naon? Teu percayaeun teh ti dinya. Nu percaya paling pertama nyata Abu Bakar. Sidik da baheula mah can gaduh gelar sidik, baheula mah Abu Bakar we. Gaduh gelarna sidik teh di dinya ta. Dina begitu Kanjeng Rasul ngabejakeun Isra jeung Mi'rajna sakit. Terus Abu Bakar nyeres tong boroning sakitu leuwih ti eta ge kami mah percaya ka Kanjeng Rasul. Leuwih tina peristiwa eta ge misalkeun ieu kami teh pernah ngabalikeun alam dunia bari jeung teu katingali. Tah Sayyidina Abu Bakar mah bakal percayaeun. Meureun leuwih kitu nya. Nyieun carita nu leuwih misalkeun teh ka Abu Bakar Siddiq mah bakal percaya matak dirinya gaduh gelar Siddiq. Gitu. Nama aslina sa Abi Quhafa Abu Bakar. Pan meureun kadinya teh mitoha nya Kanjeng Rasul. Tapi angger eta mitoha ge nyebut ke Kanjeng Rasul mah lain Muhammad, tapi ya Rasulullah. Bojona ya Rasulullah. Putra-putrana, putrina Sayyidatuna Fatimah nyebutna ya Rasul. Sadaya para sahabatnya nyebutna ya Rasul. Teu pernah nyebutkan Muhammad. Gitu. Dipanggil gelarna. Bahkan malaikat Jibril Allah oge nyebutna kitu. Itu kadang ya Rasulullah cenah kitu. Utusan ya Rasuli meureunnya Allah. Ieu naon malaikat Jibril gitu nyebutna teh ya Rasulullah gitu. Ku sasaha Kanjeng Rasul mah disebutna ya Rasulullah. Beda jeung urang mah kumitoha disebutna aceng. Ku pamajikan disebutna misalkan teh papi. Naon ku anakna disebutna beda deui misalkan AA lawannya ku pamajikanna mah. Terus ku anakna disebutna papa atau naon ku babaturana disebut ngaran misalkan teh gitu urang mah beda-beda urang mah moal bisa nu ngaran mitohan nyebutkeun ka urang make bapa moal bisa sanajan gaweana presiden mau nyebutkeun Pak Presiden nyebutkeun mah ngaran we ngaran mitohan Pak Jokowi disebutkeun kok gitu nya ku mitohanna meureun moal ke den jok terus kemana-mana itu teh bahkan yang Rasul mah gitu ku sasaha disebutna teh Rasulullah sabab utusan Allah di mana eta naik burukna teh di Masjidil Haram kene sabab nu ngaranna buruk teh ngagajlengna teh satungtung deuleu kitu tah tah urang teh paningalian urang teh nyampe ka mana ujungna tah sakitu eta buruk teh ngagajlengna eta buruk teh sakitu ngagajlengna teh gede buruk teh ngan dina nalika rek naik kana buruk eta buruk teh mah gede nya tadina mah leutik di surga teh cenah eta buruk teh kusabab geus dipancet tugas anjeun eta si buruk teh rek ditumpahkan ku Rasul rek jadi kendaraan Rasul anjeunna jadi seueur tuang di surga teh nepikeun ka ngagede supaya ngagedekeun awak supaya tingali gagah gitu ngagedekeun awak dirinya tah pas begitu rek ditaekan ku Kanjeng Rasul teh luhur buruk teh tapi sesah naik na Kanjeng Rasul gitu tadi dinya ku Allah di pasian hiji ruh supaya ditincak ku Kanjeng Rasul. Nah, ruh saya teh ruhna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Naros pane teh saha cenah kitu. Kitu ditaros teh saha. Sebutkeun
Wah eta teh Abdul Qadir cenah kitu anu jadi anu titurunan Sayyidina putrana Sayyidina Ali turunan Sayyidina Ali mucuk urang mah kitu artinya gitu kan sing sabae jalmana anu ningali cenah kitu ka Tuan Syekh sarua jeung ningali kami misalkan nanti terus misalkan nanti misalkan Tuan Syekh kamulana ninggal ka Tuan Syekh gitu terus Mang Obur ninggal ka Tuan ningali ka Maulana sarua eta ge jiga ninggal ka Kanjeng Rasul sabab wasilana mah hiji anu ningali ka Kanjeng Rasul saha nyata Tuan Syekh ngan Maulana ningali ka Tuan Syekh lir ibarat ningali Kanjeng Rasul terus Mang Obur ningali ka Maulana sarua lir ibarat ningali Kanjeng Rasul napikeun ka sabaraha kali eta teh napikeun ka 27 kali tahu lain teh yeuh turunan Tuan Syekh teh geus nyampe kanu 27 ayeuna teh di mana turunanna sesena di Libanon turunan Tuan Syekh mah di Libanon eta entos nyampe enak ka 27 gitu kita tah ningali urang kana turunan Kanjeng kana turunan Tuan Syekh sami cenah eta teh sigah ningali urang ka Kanjeng Rasul gitu sedangkan nu ngaranna ningali kana pamunteuna Kanjeng Rasul teh kahiji jadi syifaun jadi obat terus jadi kabungahan gitu ku ninggalna unggul eta orang bakal bunga nu ngaranna susah bakal leungit nu ngaranna bingung bakal leungit anu gering bakal cager ngan saukur ninggal kana pamunteuna Kanjeng Rasul mulianya urang boga Rasul teh geuning sadar cenah ulah tiba heula eta euy Kanjeng Rasul teh salam dunia dipimpin ku Kanjeng Rasul Islam apakah nu ngaranna Islam teh nu ngaranna dinu Islam teh pan aya puasa aya nu ngaranna zakat apakah nu ngaranna puasa teh ngan saukur pas zaman Kanjeng Rasul sacan Kanjeng Rasul misalkan teh Nabi Isa terus Nabi Musa aya teh nu ngaranna puasa aya teh zaman saat acan Kanjeng Rasul aya teh puasa aya teu nyaho keur zaman Nabi Musa aya teu puasa keur zaman Nabi Nuh aya teu puasa keur zaman Nabi Idris aya teu puasa gitu mah pertanyaan aya teu aya apakah siga urang Ramadan diwajibkeun nah puasa mah tiba lagi aya puasa mah sanajan henteu niat puasa ge nu kalaparan mah tiba lagi aya nu kitu ngan teu diwajibkeun sigah zamanna Kanjeng Rasul dina bulan Ramadan pan eta perang Badar teh bulan Ramadan eta teh keur puasa perang euy bayangkeun kurang keur puasa perang matak mautna oge syahid disebut ku Kanjeng Rasul ge para syuhada nu mautna oge teu disebutkeun jenazah tapi para syuhada mautna syahid aya sabriji nu mautna teh kan saukur saeutik ngan saukur 14 salam hilap deui 14 eta anu mautna teh ngan saukur 14 300 jelema ngalawan 1000 sapur 1000 nya kaum kafirna teh 300 jalmi kaum muslimin ngelawan 1000 kaum kafir eta. Dimenang teu? Meunang Kanjeng Rasul. Teker di bawah komando Kanjeng Rasul keneh eta. Itu eta. Nincak kana perang Uhud euy. Perang Uhud. Eta teh itu non panglimana teh Sayyidina Hamzah nya. Keur perang Badar mah. Nincak kana perang Uhud, didinya loba lah panglima teh aya Khalid bin Walid gitu. Aya Sayyidina Hamzah ge sarua untuk para sahabat para rasyidin sarua ngapanglimaan eta Kanjeng Rasul di mana Kanjeng Rasul di paling depan Kanjeng Rasul mah tah eta pemimpin kos gitu pemimpin eta asli karak mah di mana perang panghareupna lain perang dijagaan ku polisi lain anu kitu lain pemimpin eta beda hari keur mentah yang dicolok bebulusukan heuh teu oh colok kami cenah gitu colok ku aing ku paku gitu bubulusukan eta euy tapi pas urang butuh ka manehna gitu kan dijegal ku polisi
lain ajaran Kanjeng Rasul mah udah sebut pemimpin teh benar pemimpin di mana rakyat na butuh pangareupna euy gitu di mana umat-umat na butuh pangareupna moal nitasa kami sok gitu keur perang wae oge gitu Kanjeng Rasul mah payuna gitu teu dijagaan ku para sahabat pangareupna teh Kanjeng Rasul nya kegapan Kanjeng Rasul sabab Kanjeng Rasul mah gitu perang teh di mana disabat saat kami rek asup Islam terjadi cokot jadi abid kita nanti pas rek disabat kami rek asup Islam cokot beda jeung nu sanes emang teu naon sabarana mereka dipayahan oge gitu da mainna can asup Islam kami rek asup Islam gak ning sia blek we kami rek asup Islam bacot wah itu teh Kanjeng Rasul mah teh kitu tah perangna teh ampun cek urang mah kitu nya punten kami rek asup Islam main nama cenah gitu sok cokot kitu teh Kanjeng Rasul mah kitu perang naten sigan sanes. Anu paling menonjol dina perang Badar eta Sayyidina Ali lah jeung Sayyidina Hamzah. Sayyidina Ali teh dina pedangna teh cagaknya. Ngaranna teh pedangna teh pedang Zul kitu. Teu apal karek apal lagi ayeuna nya eta pedang di surga cenah eta. Pedang Zul kitu teh. Cagak pedangna teh jadi si ujungna teh kitu tah. Cagak kitu tah. Jadi di mana musuh rek ngadek teh dicelapkeun ka dinya, diputerkeun langsung eta teh coplok si pedangna teh dina leungeunna teh tinggal celep langsung. Tuh eta teh pedangna sae gitu tah, gagah. Bahkan eta ku nu sanes mah teu kaangkat cenah gitu. Pedang Zulkifli eta teh iwalti ku Sayyidina Ali. Mantapnya. Pedang Zulfikarnya etalah pedang eta anu di surga cenah caritana. Zulkifli mah orang suka rame. Apakah dina perang Uhud teh geus cenah sakitu loba eta perang teh euy. Sabenerna mah loba perang-perang teh. Terlahirlah ti dinya gitu panglima-panglima perang nu gagah berani diri teh aya naon ti mimiti Khalid bin Walid aya Salahuddin Al-Ayyubi, aya Amr bin As, seueur kitu nya. Aya Al-Fatih gitu tah eta. Aya seueur eta. Mun teu salah mah sabaraha nya, terkenal teh seueur lah pokona. Ngan terkenal sadayana eta. Gagah gitu dina kepemimpinan teh. Bahkan tuan si oge mempelajari kana tata cara perang teh gitu. Di zaman baheula mah gitu mata ku Kanjeng Rasul disunahkeun pan. Kudu bisa manah gitu kan jeung eta bisa zaman baheula dibikin kayana ge sarua bae sih kuduna mah bisa urang manah teh ulah panah asmara nu bisa teh mana nu biasa kudu bisa panah asmara bucin wae sia oba eta nu terakhir perang teh keur kumaha keur penaklukan Mekah eta tah ku sabab ku Allah dipaparinan wahyu bahwa umat Islam teh kudu marunggah haji mun curang kitu nya. Kudu munggah haji meureun munggah haji teh kudu tawaf di Ka'bah sedengkeun eta saseurna umat muslim teh di Madinah. Meureun otomatis lamun hayang bisa teh pan eta si Mekah teh geus dikuriling ku kafir nya. Dikuriling ku kafir. Meureun kudu ditaklukeun heula supaya urang bisa tawaf di eta Ka'bah teh gitu. Wah tadi ditaklukeun heula. Dina tiap arah mata angin aya hiji panglima jeung aya pasukanana eta ti dinya gitu. Wah, resep eta. Da caritana oge gitu resep eta. Jadi begitu disergap teh ti ditu ti dieu teh sajalur nyergapna teh misalkan si Ka'bah teh kitu nya celak di tengah tah ti dieu aya. Jadi langsung si kafir teh langsung tersudut gitu tah. Beres ti dinya arat nunaikeun ibadah haji. Nah, haji teh ti dinya. Beres teh geus ibadah haji teh. Cek Kanjeng Rasul nyalira tugas kami teh hiji deui nya eta kudu munggah haji cenah kitu. Nu lain mah bungah eta. Pas Mekah ditaklukeun teh bungah. Hiji nu sedih nya eta Sayyidina Abu Bakar. Ditanya ku sahabat nu sanesna, kunaon salira bet sedih teu bungah jeung nah anjeun teu bungah cenah kitu. Urang teh geus meunang ieu dina perjuangan teh cenah kitu. Lain teu bungah. Ieu teh perjuangan Rasul teh geus beres, otomatis di mana geus beres cenah kitu pasti bakal dicandak deui kuno gaduh nah cenah kitu tidinya teu lami tidinya eta Kanjeng Rasul naon teu damang
udzur tidinya gitu tidinya telami tina udzur eta Kanjeng Rasul ngantun ke gitu jauh kita perjalanan Kanjeng Rasulnya perang-perang seueur eta nu disebut syahid teh dina perang eta euy syahid eta dan zaman ayeuna sih enak mah geus urang hayang syahid mah perangan hawa nafsu segitu bae enak mah da merangan kafir zaman ayeuna mah geuning kumaha loba pro jeung kontra na zaman ayeuna urang yang disebut syahid batur sebutna kontra pantu itu syahid itu mah sabab Kanjeng Rasul ge nu diperangan teh kafir harobi kafir nu merangan ka Islam nu teu merangan ka Islam sih kumaha teh tadi perangan ku Kanjeng Rasul biasa gitu sabab Islam lain paksaan gitu tapi Islam mah kumaha hati nurani juga dipaksa sia teh kudu kieu henteu Islam eta kumaha hati nurani gitu ngan saukur merangan oge anu harobi gitu tah ka kafir harobi anu diperangan ku Islam tah zaman ayeuna mah anu ngancurkeun Islam teh lain kafir lolobana tapi orang Islam Islam sorangan jadinya euy lamun Islam dianjurkeun ku kafir geus ti baheulana eta di zaman Rasul keneh tapi lamun Islam geus biasalah Islam diperangan ku kafir mah tapi zaman ayeuna geus beda Islam dianjurkeun ku orang Islam sorangan gitu sebutna musuh dalam selimut ya hese eta musuh dalam selimut mah araneut kan beda pajarkeun gering dalam musuh eta nu pas kitu itu ta perjalanan Rasul teh seueur keneh sabarna loba perjalanan Rasul anu jarang ka kupingna gitu nya da mah seueur dina tiap-tiap kita pasti eta aya wae anu urang teh nyaho jadi nyaho seueur nama dina kitab riwayat gitu tidinya orang kudu ditimbulkeun ku urang rasa cinta urang ka Kanjeng Rasul teh urang ayeuna aman ibadah urang ayeuna genah ibadah teh ku sabab perjuangan saha itu meureun da zaman baheula mah tong-tong boroning kitu di Indonesia teh negara Islam paling aman sabenerna mah euy tapi geuning cenah loba perang kitu kieu teu sakumaha urang mah ieu salat Jumat bebas keneh urang mah jaroh ka makom wali bebas keneh tinggal ieu di ditu rada kabelah ditu sakedik kadi misko ka makomna Imam Nawawi di mana aya nu jarah di dinya langsung ditembak eta teh euy kitu terus ka mana ka Baghdad misalkan anak kitu jadi tenang rek salat Jumat ditutur-tutur anu nutur-nuturna mawa bedil terus ka Palestina tinggal di ayeuna aya nu salat wah langsung lain ditembak dia teh euy dilodong gitu nya peledak gitu ditembak mah meureun ngan saukur bolongna saeutik dilodong meureun awak hancur gitu dibom lah gitu di urang mah aman urang salat biasa urang misalkan teh sholawatan biasa nya anu nyarek mah nya wajar we teu da sia peuting-peuting gogorowokan tah mah ngagandengan batur atuh jam 12 gogorowokan misalkan teh nya wajar we eta mah atuh woi cenah ku di perangan kurang eta nu kos kitu urang keur sholawatan cenah kitu dicarekan lain ku di perangan kitu mah urang mah kudu ngarti sia teh jam 12 gogorowokan gitu oh wih perangan euy nu kos kitu cenah sebab kunaon urang keur sholawatan ieu cenah dicarekan lain begitu mah tapi urang nu kudu ngarti sia teh eta meureun nya oh atuh batur ge boga ceuli atuh gitu nya kenah enak mah yeuh negara Indonesia mah paling aman bagi umat Islam sabab mayoritas di dieu mah Islam teh lain minoritas bahkan jing Arab sorangan gitu paling banyak umat Islam teh di Indonesia kenah lah aman urang mah amanah ibadah ayeuna teh ku sabab pertamana wasilna Kanjeng Rasul terus ku para alim ulama nepikeun ka nu terakhir misalkan teh para wali gitu kenapa nenang orang perjuangan para wali teh baheula kemerangan orang-orang kafir da jero-jero nama yang merangan lain merangan negara lain merangan kafir itu para wali mah baheula teh lain merangan negara lain tapi merangan kafir tuh nya merangan kafir da moal daikeun atuh para wali ge ai merangan anu manehna teu merangan mah gitu sesama Islam mah jarang bisa diobrolkeun keneh mah gitu ayo urang ngobrolkeun cenah kitu supaya beres itu bisa diobrolkeun nya wayahna we eta mesti bisa ke keluarganya kan
perjuangan para wali urang teh gitu. Sok bayangkeun we ya. Baheula Indonesia dijajah nya. Eta nu ngajajah teh make tank baja, make bedil, make lodong, make meriam. Orang Indonesia ngan saukur make bambu mencos, bambu runcing merenya bahasa Sunda mah bambu mencos merenya awi mencos. Nah kos gitu kumaha eta coba besi dilawan ku awi gitu ta. Kurang bisa dipikir meureun eta besi bisa elek ku awi gitu ta, ku bambu. Kumaha carana sih eta teh? Tah kitu meureun. Pikiran eta pan bagi urang teh. Urang sakitu geus terpojok di jahe entah kumaha da teu boga. Karena senjata disita. Nu ngaranna karar itu disita. Urang boga naon nyieunnan senjatana dina bambu. Bambu mun eta bambu runcing leuwih-leuwih ti teng baja. Naon diwirit pan cenah mah beda ya hiji-hiji ban cenah kitu. Jadi leuwih-leuwih sanajan ngalungkeun bambu teh itu anu karasa kumaha mah asa bom we cenah eta teh kitu. Aya kapal liwat ngalungkeun bambu tah kitu hungkul beledag eta si pesawat teh kitu. Sabab jerona wiri unggul eta. Duah hungkul jerona teh gitu. Tak gagahnya para walinya. Gagah ih. Batur mana kapal yang ngapung teh wali mah bismillahirrahmanirrahim ber gitu meureun. Wali gitu pas gitu. Wali bismillahirrahmanirrahim ber. Ya bener teh. Kacaritakeun pan para wali mah hayang ngapung teh cukup maca bis. Teu kudu lain teu kudu. Jadi sugan maca hijib naon heula kacaritakeunana. Sugan maca asma naon heula. Sugan maca naon henteu. Bismillahirrahmanirrahim. Celeng gitu. Teu panjang-panjang para wali mah. Itu. Urang hayang ngapung kalau dibacain. Ngapung henteu sia gelo heueuh. Ulah dak lamun ngawirid ya beja. Ulah menta ngapung. Hungkul. Kudu menta jeung cara turunna. Nya bisi ngapung sia teu bisa turun kumaha. Lamun ngawirid ya Allah abi hayang bisa ngapung jeung bisa turunna gitu. Bisi kalau diijabah heupek cek waing diijabah cenah kitu bisa ngapung. Ngan bisa waing moal dibere cara turunna cenah kitu. Gawat pan eta urang. Mah urang. Mun micen kumaha coba eta nyepret ka batur. Bising di luhur si Asep. Tuh, ngapung. Wal maqalatus sabi'atu wal ishruna cenah kitu saberes roes tutup rampung Ki Musannif nerangkeun kana maqalah anu ka genep 20 genep ayeuna Ki Musannif bade teteregal deui naik kana maqalah anu ka 27. Anu mana ieu maqalah anu ka 20 teh nyaeta dauhan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng Kanjeng Rasul mamin abdin au ummatin da'a bi hadza du'ai fi lailatul arafat alfa marratin wa ya'ishru kalimatin. Dianjurkeun cenah kitu sareng Kanjeng Rasul di antara hamba atau umat kami cenah kitu dina wengian Arafah. Ai wengian Arafah teh tanggal 8 nya. Nya Arafah teh bener teu? Arafah malam Arafah teh tanggal 8 Dzulhijjah malam 10 gitu. Arafah di mana-mana eta teh biasana mah anu marunggah haji teh keur naon ngaranna teh? Keur wukuf di Arafah. Awasnya aya wukuf aya mabit. Ya. Lamun wukuf di Arafah, lamun mabit di Mina. Musdalifah mah mantan nasi. Nah, mabit di dinya. Di Musdalifah di dinya. Di Musdalifah teh daerah Mina di. Di Mina sih. Tenda-tenda nama aya nanti di Mina eta. Tenda-tenda nama gitu. Nah, lamun wukuf di Padang Arafah luas eta Padang Arafah teh. Tanya ke Siridi luas eta Padang Arafah teh. Luas eta tah orang Islam teh engke teh urang teh lamun munggah haji di dinya cicing. Ngan salila wukuf di dinya mun aya ranting teh mah teu meunang dipotongkeun ku urang batal eta. Gitu. Ulah eta pabatalan bisa aya ranting gitu kan. Misal teh urang nyelap, celak aya ranting ulah eta. Cicing we kitu. Di dinya teh ngan samemena di dinya engke teh aya balang jumroh pan aya nu Aqobah. Aya nu wusto eta urang kudu nyaho matak sami munggah haji teh baca ulah kurang euy anu munggah hajina nya si salah gitu bisi salah ukur leumpangan eta urang teh gitu ngan di dinya teh motor di Makkah jeung Madinah teh euy ngan kemah dina musim hajian mah loba ojek gitu ngan lamun lain musim hajian mah jarang motor dina ayana ge tara dipake motor teh gitu
jarang kan ke musim hajian mah loba eta si motor teh ngerojek gitu tak di ditu mah proyek gede-gedean eta ieu mun anu haji kurang apa aya di urang mah mun anu paeh dak proyek gede-gedean teh di ditu mah mun hajian itu eta jeung macam-macam deh haji ge aya nu haji tamatu banyak aya nu haji ifrod kan wah macam-macam urang kudu nyaho eta kana bag-bagan haji gitu bisi kana nasibkeun urang munggah haji gitu kudu nyaho eta urang lebaran euy ana lain ku masalah harga ieu nya lain ku masalah harga tapi ku masalah waktu urang daftar ayeuna hayang munggah haji kudu nunggana ge 20 tahun 20 tahun sanajan boga duit ge belum tentu bisa daftar ayeuna mangkat ayeuna 20 tahun euy di Indonesia paling sakedeung lompat ka Malaysia kudu geus 70 tahun lompat ka negara lain kudu geus sabaraha puluh tahun eta euy matak di Malaysia mah cenah kitu orok borojo teh langsung didaftarkeun haji lain nyieun akte tapi langsung didaftarkeun haji gitu eta teh sabab nungguan ana lila ayeuna kana sekitar 40 tahun di urang mah sakedeung keneh 20 tahun misalkeun ana teh di Malaysia geus kitu eta borojol orok teh misalkeun ngalahirkeun buru-buru daftarkeun hajian eta teh buru-buru sagala rupa gitu anu sakedeung keneh sakilang paling banyak dinya sadunia teh paling banyak jemaah haji teh di Indonesia gitu tapi sakareudeung keneh sakieu mah kabilangna ngeunana geus dikurangan deui malah lundur aya teh euy tahun-tahun ayeuna teh malah lundur nya mudah-mudahan ge ieu bapak teu mundur deui nya tahun 2022 tu eta teh da eta urang kudu nyaho kana bag-bagan hajinya mana urang teh tanggal sabaraha mabit tanggal sabaraha wukuf ari mabit mah sare maneh teh ngendong gitu ari wukuf mah cicing sakedeung cicing we di dinya henteu naon wukuf di dinya gitu eta wukuf bahasana lamun mabit mah maraneh teh istirahat sare gitu urang mah di dieu takbiran euy di dieu takbiran tah anu munggah haji mah keur cacapena eta teh euy kudu lumpangan ka ditu ka dieu tah gitu eta da sabaraha mah 40 poe hajian cacapeana mah eta tanggal salap di tanggal 8 salapan 10 eta sampai 11 eta cacapena mah sakitu saluareun teh eta nya tepat capek sarangan teu pati capek lah misalkeun sapoe umroh sakali sapoe umroh sakali gitu itu unggul teu macam-macam kumaha cacapena mah eta di dinya salila 4 poe misalkeun teh terus urang make ihrom sedengkeun make ihrom sajam teh aduh ya Allah tegarana mah lain ku masalah naon ku kagok lah urang teu biasa meureunnya biasa make kolor meureun ieu teh make naon mending kana tadi kolor make samping sabab buleud eta mah puguh teu nu soekan pan ari kain ihrom mah ya lain jiga samping tapi jiga sinjang gitu kan gitu ta ngalengkah rada gede we saeutik kitu pan kabuka eta teh pingping teh katingali eta itu tebetana teh kitu unggul umroh mah hari istri mah paling mau kena ya tuh istri mah suka istri cenah make ihrom tuh istri mah pernah gawat istri make ihrom laki nu ibu mah laki tahu terus kan segala dibawa paspor di dinya teh duit obat-obatan bareurat pokona mah lah sakali umroh ge bareurat eta teh sandal di jingjing gitu lain cai jam-jam di jingjing da supaya naon supaya ka umrohkeun heula cenah gitu supaya ka saikeun heula cenah cai jam-jam teh sok aya wae nu ngajingjing mah diasupkeun kana wadah sandal gitu terus di dieu kantong terus di dieu ID card terus wah pokona mah segala ditempelkeun rek umroh mah gitu rek umroh sakali teh tak capek eta umroh sakali teh ngurilinganna 7 teh lamun teh capek teh lamun deukeut ka Ka'bah dan leutik non bubuleudna tempo lamun pinuh parang teh jauh berarti bubuleudna leuwih gede eta teh gitu leuwih capek eta leuwih capek gitu tak kadang sok ngeser ka belah dieu gitu bisi ulah deukeut teuing gitu da bisi batal pan ka ambeus seungitna Ka'bah sok Ka'bah teh sungit teh sungit luar biasa jadi gitu tak Ka'bah mau dibanjurkeun si minyak sungit teh ser gitu teh jiga rek ya non lamun kamari mah geuning nyemprot teh nya
hand sanitizer teh nya disemprot-semprotkeun gitu. Disinfektan disemprot-semprotkeun itu minyak seungit di kanu kiswah Ka'bahkeun keur salat matak seungit teh kitu. Eta teh ulah deukeut teuing tapi urang keur tawaf ieu mah gitu. Kecuali mun tawaf wada gitu teh sawios-wios. Amun urang tawaf nu make mikot gitu rek umroh lah ulah deukeut teuing eta. Jika ambu seungitna batal pan ulah make seungitan gitu. Tah cenah di mana-mana engke wengian Arafah teh baca 1000 kali cenah ieu. Dianjurkeun ku Kanjeng Rasul. Naon nu dibaca 1000 kali teh nya eta ieu aya 10 pirang-pirang kalimat naon teh kalimat tasbih. Naon unggul cenah kitu kalimat tasbih teh nu kahiji. Tapi anu kahijina teh nya eta man awaluha teh teh Subhanalladzi fis samai ursyuhu. Eta nu kahiji euy. Eta nu kahiji nya. Subhanalladzi fis samai ursyuhu. Eta nu kahiji. Bahkan cenah fa innal arsyuhu lain ursyuhnya arsyu. Fa innal arsya fauqal kursi ta. Ai letakna aras teh nya eta luhureun kursi. Ari kursi teh makhluk Allah nya. Kursi teh makhluk Allah. Terus eta si kursi teh di mana cicingna? Fauqas sama wati di luhureun pirang-pirang langit ka-7 berarti euy. Tah luhureun langit ka-7 teh aya kursi. Tadi luhureun kursi teh aya aras gitu. Kamari letakna surga teh di mana? Hadapun aras luhureun langit ka-7 berarti geus deukeut rarendengan jeung kursi eta. Jadi ieu langit ka-7 tadi dia teh surga, sisina teh kursi merenya cek logika urang tadi luhurna teh aras. Ta eta si kursi jeung surga teh kayuhan ku aras gitu. Berarti gede nya eta aras teh gitu. Gede bisa eta aras teh ngiyuhan kursi jeung aras. Jeung surga gitu. Sabab nu ngaran tah cek di dina tuh, ari kursi teh letakna teh dina luhureun langit cenah gitu anu ka-7 pasti. Da luhureun langit ka-1 mah ya langit ka-2. Luhureun langit ka-2 ya langit atuh teh eta dina tiap-tiap langit teh aya nabi cenah kitu jeung para malaikat. Anu standby dinya bahkan waktu Kanjeng Rasul Mi'raj pan papendak kita jeung Nabi Musa, jeung Nabi naon deui nabi pokona macam-macam eta panak-panakan terus. Sampai ke nusangan anu bulak-balik nama pas penak jeung Nabi Musa ku saking katambih Nabi Musa penasaran hoyong ninggal kan ka Kanjeng Rasul saat Gusti Allah turun saat penak jeung Nabi Musa dinya teh ka pasian naon cenah kitu terus penak jeung Allah teh kami teh cenah kitu dipacet tugas di pasian salat 100 rakaat cek Kanjeng Nabi Musa teh cenah kitu ulah loba teuing atuh da umat kami mah jararangkung cenah kitu si capeun si teu kaduga sapoe-sapoe ting 100 rakaat mah lupa Allah deui eta tidinya teh. Ya Allah cenah kitu nyungkeun dikirangan cenah kitu sadinten sawengi 100 mah cenah kitu karunya umat Kanjeng Nabi Musa cenah kitu seueur teuing dikurangan teh ka Allah teh jadi 50 cek carita mah tinggi pokona mah loba riwayat tentang salat eta mah aya nu ngabejakeun 50 cenah kitu wih deui ka Kanjeng Nabi Musa teh toh sia dikirangan janten 50 eta Kanjeng Nabi Musa protes deui gitu seueur teuing seueur keneh cenah 50 mah wih deui terus bolak-balik nepikeun ka 17 rakaat 5 waktu. Apakah emang kacapean eta Nabi Musa embung salat 100 rakaat lain tapi hayang ku terus ningali kana pamuntenna Kanjeng Rasul gitu bol lain capek lain sieun capek salat 100 rakaat lain tapi karena ku resep ningali pamunten Kanjeng. Coba anu lamun diheueuhkeun ya ku Nabi Musa teh nyasok 100 rakaat meureun Kanjeng Rasul teh langsung turun gitu moal penak deui gitu Nabi Musa teh jeung Kanjeng taku saking hayang penak terus jeung Kanjeng Rasul titah uwah uwih gitu eta teh Kanjeng Nabi Musa eta kemudian urang meureunnya lamun panggih jeung Kanjeng Rasul gitu beuh moal bisa ngicup eta urang ya terus hayang ninggal gitu Masya Allah. Resep cenah Nabi Musa ge resep katambah penasaran tah Kanjeng Nabi Musa mah gitu nuana sih nuarana Muhammad teh cenah gitu kakasih salira teh nuana tah kitu penasaranana eta Nabi Musa. Nabi Musa galaknya katalah ku galakna cenah gitu lain galak atuh ku
gagah lah gitu, gagah ketelah eta sekali cabok mau eta teu kudu naon eta asa payang-payang pang nyabokkeun abi we gitu eta bahkan cenah nyabok malaikat ge tutung sabelah cenah eta malaikat Azrail dicabok ku Nabi Musa tutung cenah eta sabelah si wajah nanti cenah tutung pas gitu rek dicabut nyawa dicabok lah pan eta tutung sabelah tinggal naonan atuh nya Allahu a'lam eta nya ta eta nu kahiji aya nu kaduana nyaeta subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu cenah kitu eta nu kadua baca 1000 kali kabeh berarti 10.000 kali ya malaman Arafah teh anu kahiji subhanalladzi fis samai arsy 10 kali 1000 kali anu kadua subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu 1000 kali. Terus anu katiluna subhanalladzi fil bahri sabiluhu cenah kitu eta 1000 kali sarua. Ayeuna anu katilunya anu kaopat hiji deui. Anu kaopatna subhanalladzi fil hawa'i rauhuhu 1000 kali. Kayak nepi ka dinya nya. Subhanalladzi fin nari sultanuhu wallahu a'lam bishawab.